Ngaran kuring Muhari. Kuring rek ngaguar hiji pangalaman anu kungsi kajadian dina pangalaman hirup kuring. Carita ieu carita ngeunaan bapak kuring anu ngalaman musibah waktu keur digawe. Kajadiana nyaeta di tahun 2007. Basa kuring lulus sekolah SMA. Wanci tengah poe ujug-ujug menang beja ngeunaan musibah anu kaalaman ku bapak kuring. Beja eta datang ti babaturan gawe bapak kuring. Kabeneran bapak kuring teh digawe di salah sahiji CV instalasi listrik. Babaturana ngambejaan yen bapak kuring kasetrum basa keur ngomean gardu listrik di perumahan anu aya di Bandung Timur. Ayeuna di mana si bapana? Si bapak geus aya di rumah sakit. Mending ayeuna urang langsung ka ditu we nya. Cek babaturan bapak kuring. Ngadenge sarupaning kitu, kuring jeung indung kuring ceurik harita keneh. Dina bayangan kuring, bapak kuring teh awakna tutung atawa ngagantung dina tiang listrik. Anu jelas geus pasti bakal maot. Sajajalan kuring jeung indung kuring teu eureun ceurik bari babacaan sangkan bapak kuring teu kuna naon. Teu kungsi lila kuring jeung indung kuring geus nepi ka rumah sakit. Basa kuring datang, kuring langsung digabrugan ku babaturan bapak kuring. Bari jeung ngomong, "Cing sabar nyari," cek babaturan bapak kuring. Di mana bapak kuring? Kuring langsung dianterkeun ke tempat bapak kuring. Basa kuring ninggali nu jadi bapak keur ngagoler dina ranjang di ruangan IGD bari geus dikurubun ku kain bodas. Harita keneh kuring langsung nangkep bapak kuring. Karasana awak bapak kuring teh teu siga batu. Tapi anu sabelah deui mah biasa. Siga awak anu normal. Pihak rumah sakit ngabejaan yen bapak kuring teh geus maot sanggeus dipariksa. Ngan kusabab keluarga pasien can datang, basa waktu harita babaturan bapak kuring ngomong tong waka di karuang mayatkeun. Nu matak basa kuring jeung indung kuring datang kasampak dina awak bapak kuring teh teu dipasangan alat atawa infusan di leungeunna. Kusabab geus divonis maot teh. Tapi harita Allah boga rencana lain. Ceurik jeung doa indung kuring sangkan bapak kuring ulah waka maot nya diijabah ku Allah. Saliwat kuring ninggali leungeun bapak kuring anu heuras teh ujug-ujug oyag. Anu teu kungsi lila panon bapak kuring oge beuntal lalaunan. Ninggali kaayaan siga kitu mah, dokter buru-buru mariksa bapak kuring. Bari nitah perawat masang infus ka bapak kuring. Anu satuluyna menta obat anu disuntikeun ka awak anu jadi bapak. Kuring inget keneh opat suntikan obat
anu disuntikan ke awak bapak kuring. Nyaeta kepala bahleungeun, dada, pingping jeung suku bapak kuring anu teu siga batu. Tekuk silila sanggeus disuntik mah awak bapak kuring anu teu teh jadi leuleus deui siga biasana. Ngan anehna sanggeus bapak kuring hudang teh manehna jol keukeuh hayang balik, padahal cek dokter bapak kuring teh kudu dirawat heula. Anu mana biaya rumah sakit mah geus ditanggung ke tempat pegawaian bapak kuring. Kuring teu ngarti anu aya dina pikiran bapak kuring. Nu nyieun reuas anu aya di dinya nyaeta jawaban ti bapak kuring anu ngomong. Cek malaikat yen bapak kuring kudu buru-buru balik ti ieu tempat lamun masih keneh hayang hirup. Sanggeus ngadenge jawaban sarupaning kitu mah kuring jeung dokter oge teu bisa kukumaha deui. Anu antugna sanggeus nguruskeun kabeh berkas-berkas anu diperlukeun bapak kuring, nya akhirna bisa balik poe tak keneh. Caritana naha bapak kuring bisa kasetrum basa di gardu listrik teh kusabab aya kasalahan teknis dina koordinasi. Jadi sanggeus masang alat ka eta gardu teh jalma-jalma bagian lapangan lapor ka pusat yen alatna geus kapasang. Tapi harita bapak kuring posisina masih keneh dina tiang listrik. Kusabab nungguan giliran turun babaturana anu tiluan. Tapi listrikna kaburu geus dihurungkeun. Jeung cilakana alat anu dipasang teh bocor. Nu matak ngajadikeun bapak kuring kasetrum. Tilu babaturan bapak kuring anu dihandap oge ngilu pingsan. Kusabab sarua kasetrum. Tapi teu saparna bapak kuring. Babaturan bapak kuring anu sejena anu aya di handap ngabejaan yen aya karusakan tina alat anu dipasang. Jadi basa bapak kuring arek nyoplokeun alat pengaman, bapak kuring ngadon kasetrum. Kusabab masih kena ngagantung dina tihang. Kusabab can kabuka, jadi eta listrik teh nyeureud kana leungeun bapak kuring, tuluy kana suku, tuluy nyambung ka handap nu matak babaturan anu tilu, milu kasetrum oge. Salila kasetrum, bari kaayaan ngagantung. Bapak kuring teu eureun ngalapadkeun lafaz Allah. Sanggeus kitu, bapak kuring geus teu sadar bari ngagantung dina tiang listrik. Nepi ka listrik di pusat di Pareuman, kusabab babaturan bapak kuring anu teu kasetrum ngalaporkeun eta kajadian ka pusat. Babaturan bapak kuring eueuh anu wani naek kana tihang, jang nurunkeun bapak kuring. Kusabab sieun milu kasetrum. Kurang leuwih aya 1/2 jam bapak kuring ngagantung dina tiang listrik. Sabari nungguan tim khusus anu biasa nanganan kasus anu cilaka. Sabot nungguan kitu, harita cenah bapak kuring jadi tontonan warga. Tapi tekung silila katempo ku babaturan bapak kuring aya 2 jalma make baju bodas-bodas turun dina mobil alus nyamperkeun ka eta tempat. Teu loba omong, eta 2 jalma teh naik kana tiang listrik
nurunkeun bapak kuring. Sanggeus kitu, salah saja eta jalma teh ngomong ka babaturan bapak kuring, sangkan mawa ka rumah sakit. Nya babaturan bapak kuring ukur nuturkeun eta mobil anu nganterkeun bapak kuring ka rumah sakit di tukang. Sanggeus nepi di rumah sakit, eta dua jalma teh teu loba omong, langsung ngaleos ini teka tempo deui. Kitu cenah kejadian anu kaalaman basa di tempat kejadian. Sanggeus balik ka imah, loba warga anu ka imah anu maksud rek ngalongok bapak kuring. Tapi siga anu teu kuna naon. Bapak kuring ngobrol siga anu teu geuringna naon, bari nyaritakeun anu kaalaman ku manehna. Bapak kuring oge nyarita basa manehna teu sadar. Sanggeus ngucapkeun Allahu Akbar, cenah basa bapak kuring hudang dina teu sadarna. Manehna hudang geus aya di ruangan anu kaayaanna sagala bodas jeung kacirina kosong. Manehna inget kejadian saacan manehna teu sadar. Dina jero hate bapak kuring ngerasa yen manehna geus maot. Ngan anu jadi pertanyaan jang bapak kuring, nah malaikat anu nanyaan ka manehna. Tapi tekung silila datang dua jalma make baju bodas anu pamenteuna cahayaan. Dina jero hate bapak kuring ngomong sigana ieu meureun malaikatna. Teu lila salah sahiji jalma eta ngomong, ikhlas teh lamun anjeun kudu mulang ayeuna. Bapak kuring nembalan, lamun geus waktuna kuring kudu mulang, nya kuring ikhlas. Sabab anu hirup pasti bakal maot, tuluy dihirupkeun deui. Bener, anu hirup bakal maot, tuluy dihirupkeun deui, di mana kabeh bakal dibalitungkeun di alam kubur. Nepikeun ka dibangkitkeun deui lamun amal anjeun di dunia hade, anjeun bakal tenang di alam kubur. Tapi lamun anjeun loba nyieun kagorengan, anjeun bakal sangsara di jero kubur. Ceuk salah sahiji jalma eta. Tapi anjeun can maot, jadi can bisa dibawa ku kaula. Tinggalkeun tempat ieu ku anjeun ayeuna keneh. Sanggeus kitu, ruangan anu tadina bodas kosong teh jadi ruangan IGD anu pinuh ku pasien. Kadenge sora anu ceurik jeung doa-doa jang manehna. Tapi bapak kuring masih kena dibaturan ku dua orang jalma eta. Bapak kuring nempo beungeutna sorangan anu keur ngagoler dina ranjang rumah sakit. Cenah bapak kuring oge nempo kuring jeung indung kuring anu keur nyeungceurikan manehna. Nempo kitu mah harita bapak kuring jadi karunya ningali kuring jeung nu jadi indung. Nya lamun bisa mah kuring hayang ngurus budak kuring nepi ka dewasa, hayang nyugemakeun heula kulawarga kuring. Cek bapak kuring bari nangtung hareupeun awak manehna gigireun dua jalma eta. Jug balik masih kena aya kasempetan jang anjeun bisa nyugemakeun kulawarga anjeun. Gunakeun kasempetan ieu.
Ulah lila-lila deui di dieu juga indit. Kitu cek eta dua orang jalma. Sanggeus kitu, ujug-ujug bapak kuring hudang di mana dipapa ku kabehan bari ngucap syukur. Padahal dokter geus ngomong yen bapak kuring teh geus eueuh. Kitu anu dicaritakeun ku bapak kuring. Sanggeus kajadian eta, isukna bapak kuring jadi teu bisa leumpang. Malahan aya keanehan nyaeta sakur anu rek ngubaran bapak kuring basa mencet suku bapak kuring sok ngadak-ngadak ngernyet siga anu nyetrum. Nepi ka aya saurang tukang urut anu nguat-nguatkeun maneh sok sanajan lamun keur ngurut bapak kuring teh sok kasetrum cenah mah. Nya alatan diikhtiaran mah lila-lila bapak kuring bisa lempang deui saeutik-saeutik. Nepi ka bapak kuring jadi bisa lempang deui sabihara-bihari.